bakal turun Imam Mahdi memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula kuari geus bukti kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji. Nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah tatangga jeung tatangga silih bunuh bakalna teh di mana engke gereja geus aya unggar lembur urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja dihalangan ku baha bae ge hese lantaran nya nu boga taneuhna nya nu ngabangun imanna nya nu ngabangun gerejana sumarekon gereja wah luar biasa BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di Neuleus sekretna pohara jasa mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna pengikutna atuh jadi panghurung lah si gade Mahdi al-Muntazar kula dek nyaritakeun ilmu Kangjeng Nabi ka hareup tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun tah Imam Mahdi turun di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya tidinya kakarak ngaku didinyalah nyana berjuang kerbejehna mantep berjuang turunlah Dajjal. Dajjal mah matana sabelah nama nongtot sabelah luhur bisa hiber nyekel daun bae bisa jadi emas bisa jadi duit mawana nyana mah keragaji asal nu henteu nurut ka nyana diragaji cai hese engke dikersakeun bae ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai Allah tenurun-nurunkeun cai turun Dajjal asal ku Dajjal ditepak bae cai mancer sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu Dajjal tidinya wah kalut jelema tah ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakalna begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu awas Dajjal geus beres nya ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna 2 bagian iman ka Dajjal kabeh mangerankeun ka Dajjal nah nu hiji sabagian teu ngimankeun lamun di dunia jelema aya 5 miliar eta keur milenium nu itu atawa taun nu itu kuari mah meureunanan geus bangsa aya 6 miliar malah 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha 4 miliar mangerankeun ka Dajjal 2 miliar henteu nu 2 miliar ge nu 2 miliar dibunuhan tersisa lalaki hanya 70.000 awewe hanya 40.000 nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal nah ieu sing hade beres Dajjal kalut turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Di mana turun Kangjeng Nabi Isa di Palestina ke pas di Masjidil Aqsa di Babludin tidinya langsung Kangjeng Nabi Isa salat ngan teu daekeun jadi imam tetep nu ngimamana Mahdi Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ka Palestina berjamaah nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal tadi dinya engke bakal aya dabah teh hewan kira-kira bangsa segede himar lah eta dabah teh dabah teh eta dabah teh hewan sukuna 4 biasangan celina rancung ka dieu nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman dabah ye nu ngerina kumaha ye eta dabah mamawa tongkat begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh plek jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan di dina kafir sanajan make jilbab kafir mah kafir bae sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah mancrit aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah jelema sadunya geus aya merekan kabeh dia kafir cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh plek
jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah kajen teuing kuku bage geus kitu bae tah mah ieu nu bakal ye lantaran urang dieu mah henteu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun beres dajjal engke bakalna nah aya seuneut ti adan di ditu ti negeri Yaman terus seuneu ka dieu terus ka Turki terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir terus ka dieu ka kitu Yordan terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok seuneu bakal terjadi seperti gitu kuari mah kakaraknya seuneu ayeuna olahraga teh seuneu naon kara seuneu naon tuh dasar osok nonton buat pemainnya nyana buat asana nyana kana rakati heula tah eta seuneu tah geus beres seuneu tah kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon asal panon poe geus ti kulon pan biasana tewetan surup barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat ndek muncul teh ditahan teu meunang cek Gusti Allah panon pe endet-endetan maksa panon pe ditahan ku malaikat teu meunang saat ieu mah 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus didinya geus teu bisa tobat sasaha tutup lawang tobat na ieu tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon besi kiamat asal Jumat jilid lalagan tanda-tandana geus rada aya jasa tandana geus rada aya jasa dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus be moal eureun-eureun kalut be terus